Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tasofa bil kamalat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi uyyida bil mu'jizat. Wa ala alihi wa sahbihi alladzina fa'alul khairat wajtinabul munkarat. Amma ba'du. Qalal musonib watlub li ilmin sumalakin hulwaro azim kalama robi wat hurtu somu. Alhamdulillah urang tiasa tepang deui kanggo neraskeun hanca. Ayeuna bagian cabang iman anu ka 18. Urang aos heula baitna. Watlub li ilmin sumalakin hulwaro azim kalama robi wat urtu somu. Ka-17 nyupri ilmu anu manfaat pikeun di dunia jeung di akhirat salamina. 18 nyebarkeun kana ilmu sarana ka jalma-jalma anu acan nyahoweunana. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyumbatu tsaminata asyarota jeung ari cabang iman anu ka-18. Nasrul ilmi eta nyebarkeun ilmu asyar'i anu bangsa sara. Liqauli sallallahu alaihi wasallam karna dawan Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Layu balighu yakin kudu nepikeun sa asyahidu anu nyaksi mingkum ti aranjeun al-ghaiba kanu teu aya. Ayajibu tegasna wajib ala sami'i ka anu nguping makana perkara aqulu anu nyarita kami mingkum ti aranjeun. Naon ayu baligho yen nepikeun itu sami hukana man kajalma lam yasma anu teu nguping itu man hukana ma. Jadi wajib anu ngaji kudu ditepikeun deui kanu teu ngaji. Anu nguping kana dawuhan Kangjeng Rasul tanapi kana ayat-ayat Allah kada didugikeun deui kanu teu nguping teu hadir. Wa hadal hadis jeung ari ieu hadis khitobun eta khitab lis sahabati pikeun sahabat atanapi ka sahabat. Sumaliman tuluy ka jalma ba'dahum dina sabada sahabat ila yaumil kiamati nepi ka poe kiamah. Teras diestafetkeun anu nguping kana dawuhan Kangjeng Rasul didugikeun takuping ku sahabat A, ti sahabat A teras didugikeun kanu teu ngupingeun. Teras ka tabiin, teras dugi ka poe kiamah. Payajibu maka wajib naon atabligu nyampeikeun ala alil ilmi ka ahli ilmu. Pakuluman maka ari sakabeh jalma ta'alama anu belajar itu man mas'alatan wahidatan kana hiji masalah pahuwa maka ari itu man min ahlil ilmi eta ti antara ahli ilmu biha kana eta masalah. Wa qulu ami jeung setiap anu awam aropa anu nyahokeun itu am suratos salati
kana pirang-pirang syarat salat pa'alaihi tamisti ka itu ayu ripa ayu ropa kana yen merenya itu goerohu kalian ti kawajib ungkul apal syarat salat oge wajib ditepikeun deui kanu teu apaleun. Wa ila maka lamun teu aropa teu mere nyaho deui pawa maka ari itu sari katun eta anu reureujeungan pil ismi dina dosa. Kitunya wajib gaduh ilmu teh disampaikeun deui balighu ani walau ayatan. Wa yajibu sareng wajib pikuli masjidin di setiap masjid wa mahalatin jeung tempat minal baladi ti nagara saha pakihun ahli fikih yu alimu anu ngawurukan itu pakih anasa ka jalma-jalma wayu pahimu atanapi wayap hamu jeung mere paham itu pakihum kanas. Jadi wajib di setiap masjid di lembur aya masjid di masjid eta teh intern masjid eta kudu aya ahli fikihna gitu. Itu anu ngawurukan jalma-jalma mere paham jalma-jalma urusan agama. Wakada jeung eta nya kitu deui wajib pikuli qaryatin di setiap lembur. Wayajibu jeung wajib ala kuli pakihin ka setiap jalma pakih ahli fikih ya. Parogo anu mereskeun itu pakih min fardi ainihi tina fardu aina itu pakih ala sabili fardil kifayati netepan kana fardu kifayah. Naon aya khruja yen kaluar itu pakih ila man kajalma yujawiru anu natanggaan itu man baladahu kana lembur atanapi nagarana itu pakih. Wa yu'alimu jeung mere nyao itu pakihum ka man dinahum kana agamana man wa paraido saroihim jeung kaparduan syariatna man. Wa yasasabu jeung ngabarengkeun itu pakih manapsi sarta dirina man zadan kana bekal yakulu anu nuang itu pakih kana zat. Wala yakulu jeung teu nuang itu pakih min at'imatihim tina pirang-pirang tuangeunana itu man. Pain koma maka lamun ngadeg bihi kana itu taklim teh itunya nyampaikeunana deui ngawurukeunana deui saha wahidun salah saurang sakoto tahragrag naon al haroju dosa anil bakina ti sawarehna. Wa ila jeung lamun henteu teu sakoto ama tah reureujeungan naon al haroju dosa al kafatu anu kafah ajmaina tegasna sadayana. Nah, kitunya. Jadi wajib di hiji nagara, di hiji lembur aya seorang pakih anu bisa maragatkeun, mereskeun kana fardu ain. Itu netepan kana fardu kifayah. Jadi model salembur teh kudu aya anu bisa nyumponan fardu aina. Kudu aya ahli fikihna. Anu paham kana agama. Nah gitu. Maka lamun salembur teu aya saurang-urang acan eta teh reureujeungan dina dosa gitu nya.
ngan lamun aya we maka ragrag atanapi gugur jadi teu dosa sadayana kacumponan ku saurang pakih teh ya anu ngarti kana agama. Sareng deui wajib dina sabada beres nyaeta kaluar ka jalma anu natanggaan ka daerah di mana teu aya ngawurukan kana agama kana kaparduan syariat bari reurejengan sarta dirina ngagaduhan naon bekal nah kitu nya ngagaduhan bekal keur tuangna. Nah mangka lamun teu ragrag eta ge teu aya nu ngadegkeun misalna teu aya nu ngadegkeun kana tablig teh ya nyampaikeun kana ilmu syariat maka upami aya bakal ngagugurkeun kawajiban tegasna teu dosa nu sanesna ngan lamun teu bisa teu aya nu nyumponan maka eta teh reureujeungan dina naon dina dosa kalayan sakabehna eta nu netepan fardu kifayah teh. Jadi dina salembur hiji daerah kudu aya nu bisa maragatkeun fardu ain. Nah kitu eta teh netepan fardu kifayah kade pabeulit. Jadi lamun teu aya anu bisa maragatkeun kana fardu ain kitu nya tina salembur teh maka sarerea bakal berdosa gitu. Ngan lamun aya we saurang anu bisa mereskeun urusan eta kaparduan fardu ain teh ya maka ragrag dosa tinu sanesna tegasna katalangan ku saurang. Mantak bersyukur lamun aya alim aya pakih di hiji daerah kitu nya sabab tos ngagugurkeun ngawakilan kawajiban urang sadayana. Amal alimu anapon ari alim pal taksiruhu maktah ari kalalaworaana alim pil huruji dina kaluar ila dalikal baladi ka itu lembur atanapi nagara. Wa amal jailu jeung anapon ari anu bodoh pal taksiru maka ari lalaworana itu jahil pitar kita alumi dina tinggalna belajar hakada kitu pisan qala nyarios saha Ahmad Suhaimi naklan barina nukil anil Ghazali ti Imam Ghazali. Intina nyaeta wajib nyampaikeun deui ilmu utamina kanu teu acan terangeun kitu nya. Sumalam tuluy kanyaokeun ku anjeun anali alimil akhirati kana saestuna pikeun anu berilmu akhirat salasu alamatin eta tilu pirang-pirang ciri. Jadi alim akhirat teh aya tilu cirina. Ihdaha ari salah sahijina itu alamat alayat luba eta yen teu nyuprih itu alim adunya kana dunya bi ilmi ku ilmuna itu alim kitu nya. Cirina eta jadi teu nyuprih kana urusan dunia ku ilmuna semata-mata ngalaksanakeun kawajiban kanggo ngadugikeun ilmu Allah. Cenah aya kasaean misalna karna tebi kedah ongkosan transpormasian nya teu kedah ditolak kitu nya teu kedah ditolak ngan teu aya teu janten maksad kanggo naon kanggo milari dunya ku kituna upami teh mah aya eta mah bonusna rupina nya. Wataniatu jeung ari ciri anu kadua ayak sudah eta yen ngamaksud itu alimil akhirah
bil istigoli ku katungkul bil ulumi ku pirang-pirang ilmu as-sa'adata kana kabagjaan al ukhrawiyah kabagjaan akhirat. Payakunu maka bukti tu alimil akhirah muhtiman eta anu ngagumatikeun bi ilmil batini ku ilmu batin li siasatil qalbi pikeun politik hate itu nya. Jadi maksud nu kadua teu aya deui pamaksudan ku katungkul ka istigol ku ilmu teh nyaeta teu aya deui tujuanana hoyong kabagjaan akhirat. Maka bukti itunya anu ngagumatikeun pisan kana ilmu batin pikeun siasah qalbi teh ayana ikhlas, tawadu gitunya sanes kantena. Wasalisatu jeung ari ciri anu katilu ayakuna eta yen bukti tu alimil akhirah mu'tamidan eta anu tatagenan bi ulumi ku ilmuna itu alim ala taklidi kana nuturkeun li sohibi sarihi pikeun anu ngagungan syariat bi aqwalihi dina cariosanana itu sohib wa af'alihi jeung dina padamelanana itu sohib. Ciri anu katilu nyaeta tatagenan tina ilmuna kana nuturkeun anu ngagaduhan syariat buktosna Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa inna li'a dami tolabi dunya tuluy saesuna eta tetep pikeun anu teu aya nyupri dunya bil ilmi ku ilmu. Nah kumaha cirina teu aya pamaksadan nyupri dunya nu kahiji tadi tina ciri teh aya cirina deui. Khamsu alamatin eta 5 pirang-pirang ciri al ula ari anu kahiji alayu kholifa eta yen teu nyulayaan naon qaluhu cariosanana itu eman makana perkara yapalu anu migawe itu man hukana emak payakunu maka bukti itu man wa ari itu man awalu pailin eta anu pangpayuna migawe lil makmurati kana anu diparentakeun wa tarikin jeung pangpayuna anu ninggalkeun lil manhiyati pikeun anu dicarekna kitunya lil manhiyati pikeun pirang-pirang anu dicarekna. Jadi ciri teu aya suprih kana nyuprih kana dunya teh diantarana nu kahiji teu nu nyulayaan cariosanana kana padamelanana kitu. Naon anu dicarioskeun teh kitu pisan. Mana buktina? Buktina pangpayuna kana naon anu diparentahkeun, pangpayuna ninggalkeun kana naon anu dicarek. Jadi meme ditepikeun teh manehna heula kitu. Eta cirina teu nyuprih kana dunya teh. Jadi nyontohan heula. Wasaniatu jeung ari anu kadua aya tania eta ngagumatikeun nya eta man bil ilmi ku ilmu ala sabitoqotihi kana ukuran sakamampuanana man wayargobu jeung resep itu man pitoati dina toat yatawakki jeung ngariksa itu man an ilmin tina ilmu
yuksiru anu ngalobakeun itu ilmu al jadala kana permusuhan. Nah cirina anu kadua nyaeta enya sungguh-sungguh ngagumatikeun kana ilmu teh sesuai sinareng kamampuanana. Gitu. Jadi henteu diaya-aya. Nya nu tiasa we eta. Jeung resep dina taat ngariksa tina ilmu anu matak nimbulkeun papaseaan. Nah, henteu mancing-mancing. Kitu nya eta ciri henteu ayana nyuprih urusan dunia teu peda hayang supaya katangar ku batur akhirna diaya-aya. Nah kitu nya. Wasalisatu jeung ari ciri anu katilu aya jetani baeta yen ngajauhan eman. Sarpahu kana ngeungeunanana eman to'a sarpahu to'amin kana ngeuneunahan dina tuangeun wa maskanin jeung tempat wa asasin jeung alat-alat parabot walibasin jeung pakean. Eta cirina henteu nyuprih kana dunia ku elmuna teh nya teu enak-enakan dina tuangan sederhana we kitu. Dina tempat, dina alat-alat parabot, dina pakeanana sederhana. Nah kitu nya. Warabi'atu jeung ari anu kaopat ayan qabido eta yen nyabut itu man an mukhalitotis sultani tina pacampur jeung para pamimpin atanapi raja ilalinusi kecuali pikeun nganasehatan lahu kaitu sultan awali dap'i mazlamatin atawa pikeun nolak kazoliman awli syafaatin atawa pikeun nulungan pimardotillahi ta'ala dina karidoan Allah ta'ala. Jadi henteu reureujeungan jeung para sultan, para penguasa kecuali tujuanana pikeun nganasehatan, pikeun nolak kazoliman, pikeun nulungan kitu nya dina urusan anu dipikarido ku Allah. Eta ciri nu kaopat. Ciri naon? Ciri teu nyuprih dunya. Wal khamisatu jeung ari anu kalima ala yusari'a eta yen teu gagancangan itu eman alimil akhirat ya. Al fatwa kana fatwa bal yaqulu balik tanyarios eman ihtiyaton barina ati-ati as'alu bade naroskeun kami man kajalma yakunu anu bukti itu man alan eta alilil fatwa kana fatwa. Punten ke urang taroskeun heula. Nah kitunya ka ahlina. Kitunya henteu ujug-ujug. Henteu gagancangan langsung fatwa. Gitu. Wa ayam tani'a jeung yen kacegah itu man anil ijtihadi tina ati-ati di dalam yata ayan di mana-mana can jelas alai di mana-mana can jelas itu ijtihad alai ka eman bal yaqulu balik tanyarita itu eman la adri teu terang kami teu apal gitunya. Cek kabeh mun teu apal teu apal. Gitu. Idalam yasal di mana-mana teu gampang naon al ijtihadu ijtihad alaihi ka itu eman. Jadi teu asal ngajawabna teh teu asal matwa tapi ditaroskeun heula kanu ahlina. Gitu nya di mana-mana memang teu apa sebatkeun teu terang we kitu nya. Teu terang teu kengih nyanyahoanan. Nah kantun cabang iman anu ka 18. Mangga telaah deui, koreksi deui. Intina cabang iman anu ka sabaraha be?
Ka-18 teh nyaeta nyampeikeun deui ilmu anu parantos ku urang sadaya diaos, anu ku urang sadaya belajar, khususna nyaeta ilmu syara kitu. Mangga teu kenging riren ngaji, ulah eureun ngaji. Mudah-mudahan aya manfaatna, sok aos heula. Watlub li ilmin summa lakinhul waro azim kalama Rabbi waturtu somu. Ka-17 nyupri ilmu anu manpaat pikeun dunya jeung akhirat salamina. 18 nyebarkeun kana ilmu syarana ka jalma-jalma anu acan nyahoeunana. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.